Wilujeng enjing pemirsa, Anjen nuju ninggali program Breaking News. Abdi Cinta Lintang Arintiara bade ngiringan sareng nyayogikan informasi terkini. Fenomena kecanduan game online ayeuna janten perhatian serius. Utamina di kalangan remaja, loba murid mimiti kalengitan keseimbangan antara hiburan jeung kewajiban. Pikeun nyungkap keayaan luwih jero, ayeuna urang langsung nyambung ka rekan di lapangan. Halo Amanda Kholisna Putri, kumaha kaayaan di ditu? Hatur nuhun Cinta Lintang Arintiara, kuring Amanda Kholisna Putri ngelaporkan langsung di lokasi. Di dia fenomena kecanduan game online kasida katingalina di kalangan remaja. Loba di antarana ngahabiskan waktu sababaraha jam pikeun main game, malah nepi ka peting serta ngantepkeun kawajibanana. Pikeun manggihkeun informasi leuwih jero, urang parantos ngawawancara sababaraha narasumber. Ieu hasil wawancarana. Dina saehna sabaraha lami biasana anjeun main? Biasana kuring main nepi ka 6 jam, kadang leuwih. Naha kebiasaan ieu mangaruhan diajar kegiatan anjeun? Leres cukup mangaruhan. Kuring jadi sering nunda diajar. Cukup. Naha anjeun kungsi nyobian ngurangan waktu main? Kangge mung nyobian. Namun teh cukup hese. Wis. Numutkan anjeun naon nu ngajantekeun main game matak narik? Sabab seru. Tiasa main babarengan rerencangan. Kumaha pendapat anjeun ngeunaan kebiasaan anak anu sering main game online? Kami rada hariwang sabab anak luwih sering milih ngabiskan waktu dibanding diajar bareng atawa interaksi jeung keluarga. Naha aya parobahan paripolah anu anjeun rasakeun? Laras anak jadi luwih gampil ambek lamun dipenta eureun serta waktu sarena jadi henteu taratur. Naon langkah anu parantos anjeun lakukeun pikeun ngungkulan ieu? Kami nyobian ngawatasan waktu main sareng ngundang anak melakukan kegiatan sejen seperti olahraga atau diajar bareng. Wawancara eta tiasa disimpulkan yen kecanduan game online mibanda pengaruh anu cukup serius boh ka rumaja boh ka lingkungan sabederna. Kieu laporan ti abdi Dinda Sofiana, balik deui ka studio. Hatur nuhun atas laporan Anjen, Amanda Kholisna Putri. Pemirsa, kecanduan game online mangrupikeun tantangan di zaman digital. Kituna penting pikeun urang sadaya ngagunakeun teknologi secara wijaksana jeung saimbang. Abdi Cinta Lintang Arintiara ngahaturkeun nuhun kana perhatian Anjen. Wilujeng enjing sareng tepang deui.